Ngarang kuring ramal kan sakitu-kituna eueuh panjangan kuring teu nyaho lama pangna kuring diaran lama kuring moal protes beda ngaran kuring lain Obama atau Lionel Messi kuring moal protes sabab ceuk kuring ngaran alus moal aya manfaatna lamun kalakuan mahiwal jeung papalimpang tina bebeneran kuring moal protes beda batur sok nyebut gelo ka kuring padahal ceuk rasa waras kuring teh ceuk kuring ajeb kuring teh batur wae sok nyebut otak miring atau kurang sandar ke kuring padahal kuring mah jejeg teu miring teu sing padahal ceuk kuring loba anu leuwih gelo tibatan kuring nu gelo mah tuh anu osok malingan duit negara nu gelo mah tuh anu osok nggasap harta jeung ngarebut hak rakyat nu gelo mah tuh pamimpin anu norek teu ngadenge kana suara rakyat ngajarik teu bisa dahar nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahaja meungpeun tina kaayaan rakyat anu serba kasusah nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin nu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain tuturutanneun teu gampang deuleu jadi pamimpin teh gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin teh teu sagawayah deuleu jadi pamimpin teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin matak urang masuk rada seuri lamun aya nu ngantri pada hayang jadi pamimpin nu matak urang mah sok kabarakatak lamun aya nu teu jalan hayang jadi pamimpin teu lain teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin yeuh sing sadar ari hirup geus pada boga hancengan moal nya kabeh jadi pamimpin lamun batur jadi pamimpin atuh urang anu jadi dipimpinna apa dina salat ge aya anu jadi imam aya anu jadi makmumna jadi rakyat ge lamun bener jeung bager mah kan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut nu matak pimpin nu matak jadi pamimpin teh lain gawe enteng kuring mah teu hayang jadi pamimpin mending ciga kieu hirup bebas eueuh nu ngatur eueuh nu nyarek mending hirup ciga sim kuring bebas teu kauger ku aturan itu ieu anu matak lamun hayang hirup tumanina bebas tina sagala kasusah hayu hirup ceuk sim kuring wassalam.